Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah channel lanjut video, gila like, comment, subscribe. TV uprak-aprak ngaprak Sore ieu orang unboxing ieu paketan datang. Unboxing karek datang masih kena hanet, gurih-gurih nyoy, hanet. Paketannya dua. Abdi maketkeun cangklong terapi padudan sareng tembakau Aceh super. Orang tingali jerona kumaha, orang buka wae, orang bebrek. Jadi Iya bokna mantap, bagus bokna mah. Jerona seperti kumaha jeung naon wae di jerona ayana. Oke, ternyata jerona mung nu kieu unggul. Nah, cangklong alias padudan. Oh ya, lumayan keren lah, lumayan, tapi bahannya plastik sih, nggak yang bisa dibuka deh. Oh bisa dibuka. Oh bisa. Oh saringan di jalannya mas, saringan, jadi bisa dibuka. Iya nanya. Jadi si iya teh klep nate nu iya nu dua bieu jang cadangan klep berarti. Oke siap, lumayan lah. Harga murah meriah, harga terjangkau, murah meriah. Oke, di hargana bisa arek mesen, bisa resep. Orang ngapadudan bareng jeung abinya. Oke. Nah, muka hiji eta, muka duana tinggali paketanana. Ieu teh abdi paketanna teh barang teh gayo ijo super premium asli Aceh. Aceh. Wih. Oh, jeung papirna ijo. Bau kayak bau tehannya, tapi tetap bau khas bapana mah aya, tapi aya bau kos model bau teh. Warna ge hejo dibere papir oge tuh. Bere papir. Main lah. Barang dua. Oke. Ayeuna urang cobaan kumaha rasana ngapadudan atawa nyangklong. Urang rasana cobaan lah rasana kumanya. Nah, pakai iya sabab terboga temper, jadi pakai paku we. Oh, nikmat. Gayo Aceh. Rasana gurih. Mantap, gurih-gurihan ya. Pemula ya banyak kakarap make cangklong, jadi can pati paham kumaha carana. Sejauh ini mah bisa lah kakak.
cukup review cangklong eta padudan jeung bako gayo Acehna. Tong hilap sekali like, comment, subscribe TV Uprak Aprak ngaprak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.